Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Teboga duit mah meuli teh HP second, HP urut melina di toko HP bekas. Kitu cek pikir Misja dina mangsa harita. Kabita ku batur nu bisa SMS-an jeung kabogohna. Kabita ku batur anu bisa popotoan naon ku hanteu. Sajongjongan mah manehna ngahulang di hareup toko HP urut nu aya di salah seji pasar di kota Bandung. Hayang terus telang wae iyo HP salila dipake salila. Hayang cek singkoh nu dagangna. Willy pokona mah Willy baterena awet kene. Hayang casingna ge mulus kene. Ari dusna kumaha? Tanya Misja. Hayang lamu hayang nu aya dusna mah nu ieu tah nu ieu. Cek singkoh nu dagang bade nembong-nembongkeun HP sejen. Tapi katampona geus barared casingna. Wios teh aya dusan oge abdi meser nu ieu we. Cek Misja bari cereng dibayaran. Mitra kaum dangu. Sanajan hargana ngan ukur 500.000, tapi Misja asa boga HP alus. Kabatur mah moal bebeja HP urut. Bisa ngagaya ayeuna mah. Balik ka imah ngenteng bari dipotret make HP anyar. Kabeneran di imah sorangan da kolot nama eueuh. Ti saprak tatalakan oge geus karawin deui. Milu ka pasanganna sewang-sewangan. Ninggalkeun manehna sorangan. Di imah teu tinggal nu jadi bapana. HP heubeul oge aya keneh ngan geus teu hurung. Dipajang we dina tekas. Da loba kenanganana geus teu bisa diomean. Digawe ge sumanget boga HP alus mah. Ari usahana nyieun cocokan barudak tina awi keur dijual di sadana totorok-tokan. Kitu usahana teh sasat lamun teu ngoprek moal nyapek. Ngan orok kaya boga HP teh can meuli kartuna. Mitra kaum dangu zaman harita mah teu kawas zaman ayeuna. Mimitian jelema boga handphone atawa HP mun meuli kartu teh henteu jeung pulsana. Ku kituna Misja lain teu kabeuli kartuna, tapi can aya duit keur meuli pulsana.
Misja seorang lalaki kira-kira umur 20 hiji tahunan. Kasep hente, goreng hente, lamun cek urang Banten teh maka perah Cibuah we lah. Sapopoena teh ngidar dagang mobil torok-tok, kaulinan barudak nu dijieun tina awi. Sapopoe aya nu meuli 3, aya 4. Bujangan misja teh. Lumayan aya keur meuli sangu ka warteg. Pon kitu deui dina poe isukna. Kira wanci manceran sakalian reureuh. Mahena nyimpang heula ka warung sangu. Paleh naon anak tukang warteg langgananana nu ngaranna Neng Nuri nawaran. Kusiwa misja ngaluarkeun handphone anyar. Terus api-api ngetik pada harek nge-SMS saha. Sasat HP can aya kartuan. Pareum HP na oge. Sangu we sareng tempe. Panon tukang warteg sempat ningali kana HP na. Sadar kana eta asa reueus pisan hate misja teh. Cacakan HP urut. Mangga entosan, cek Neng Nuri. Basa misja nungguan sangu datang, shot HP ditunda di luhur meja. Neng Nuri pasti resepkeun kana HP aing. Tibareto hayang boga nomorna Neng Nuri teh. Me bisa teleponan. Tapi era mentana kumahanya, cek misja na jero hatena. Telila oge sangu datang, jeung goreng tempe. Waktu Neng Nuri nunda piringna, ret ngareret kana HP na pok ngomong. HP sae nya. Awak kan tenan atuh. Ngagalah anyar eta teh Oh anyar, meser anyar. Ih meuni sae. Nya tuh. Tembal misja bari terus dahar. Mitra kaum dangu bangun nikmat dahar oge. Sasat ngan ukur sangu jeung tempe, sayur tempe. Ari HP dipuji ku nu geulis mah. Teu paduli dagangan nambru keneh oge. Poe eta mah manehna teh teu kabeneran. Eleh saingan jeung tukang cocoan tina plastik. Reng sedahar basa mayar sangu pok misja kedal Inggrisan ka Neng Nuri. Bilih abade ngorder mamen. Kumaha? Mohon bilih abade ngorder mamen ieu mah pan peryogi nomor HP panginten. Cobi apa sih antarang nomorna? Neng Nuri ngalieu ka indungna. HP nu mamah we nya. Cenah. Bari mikeun nomor HP indungna. Wios rantong lah tekedah. Cek misja. Bari terus gura-giru indit. Perih karasaana kana hate. Geuningan boga HP alus teh teu ngajamin awewe resepeun. Padahal misja oge teu goreng teusing cek pikirna. Malah Amitabh Bachchan, Sarukan, Primus. Oh nahonan dibanding misja mah cek pikirna gitu. Keur ukuran tukang jualan mah kaulinan budak keur ukuran tukang jualan kaulinan budak mah asa kasep manehna teh. Teuing naon anu salah misja oge acan manggih jawabanana. Mitra kaum dangu teu karasa nyerelekna waktu. Wanci tunggang gunung misja hoream balik ka imah oge. Ku kituna dina wanci magrib malehna masih ngidar keneh ku kurilingan. Da jualeun atawa daganganana teh loba keneh. Jang. Cek bapa nu boga toko di sisi jalan. Mohon pak, naon pak? Jang. Eta loba keneh geuning.
Cek bapak-bapak anu boga toko di sisi jalan. Yap ka dieu gantungan sawareh di toko bapak. Loba barudak engke mah. Rek aya acara naon teh? Ulang tahun mun teu salah mata anak si Darna. Gantungan sawareh di toko bapak jang. Mangga pak, mangga bingah nu aya abdi mah mangga. Sabarahan ieu teh? 5.000 pak. Oh sok gantungan di dinya. Mangga pak, nuhun pak. Tembal misja bari nunda cocoan di toko na. Sawareh deui dibawa balik keur ngider isukan. Mitra kaum dangu angin peuting ngahiliwir nebak kana daunan. Pating keresek pating korosak nyahkeun daun eurih di gigir imah misja dina mangsa harita. Sora jangkrik jeung cari cangkas patembalan jeung balabaturna milu maturan kaayaan peuting harita anu geus asup wanci sareureuh kolot. Ngan bet aneh dina peuting harita mah. Kadenge sora anjing babaung ti jauhna. Dina kaayaan kitu misja can keneh bisa sare. Inget wae kaneng Nuri kacida bungahna mun tadi beurang manehna dibere nomor HP-na. Bari ngabayangkeun nelpon jeung Neng Nuri, misja nempelkeun HP anu pareum kana ceulina pok ngomong kawas anu gelo. Neng tos bobo neng. Cenah, nah atuh mitra anangong teh aya sorana jero HP nembalan. Tah can aa. Geura bobo atuh tos wangi. Sesah bobo puguh. Sami oge. Urang tateleponan dugi ka subuh yuk. Hayu. Tembalu di ditu pondok naker. Renjag meh na ngarenjag. Bari ngorejat hudang. Ay. Bet siga sora Neng Nuri. Ngimpi gitu aing teh. Aloh. Pan HP teh pareum. Saukur sawangan meureun. Red misja ngararet kana HP-na bari dipelong saila-lila. Nah atuh ujug-ujug layarna hurung sorangan. Abong HP urut. Eueuh kartuan oge layarna hurung sorangan. Cek misja na jero hatena bari terus mukaan HP. Katepona teh bet asa mewah HP teh. Oro kaya teh bisa dipake na naon da eueuh kartuan. Kartu nu heubeul geus hangus. Red meh na kana headset urut HP heubeul. Sugan bisa dipake ngadengeun radio. Cenah bari dicokot. Cos headset dicolokkeun kana HP. Radiona dihurungkeun. Kekeresekan. Diisar-isar gelombangna aya lagu, aya berita, aya nu ceramah oge, aya nu ngadongeng. Kumis jadi iserkeun nepi ka tungtung. Geus cacap aya suara awewe keur siaran, teuing radio mana? Da panungtungan. Kanggo nu atacan kulam. Kanggo nu tacan kulam. Wilujeng ngadangukeun kawih-kawih ti Tos Daraya. Ceuk eta sora awewe keur siaran teh radio mana? Misja rada lila nungguan musikna tapi lebeng. Eueuh wae kalah kajempling. Kabel headset diusik-usik sangkan nerima sinyal. Oro kaya anggar eueuh kawih nu ceuk majar sora bieu teh cenah kawih-kawih tinu Tos Daraya. Teuing naon maksudna? Misja oge can manggih
jawabanana. Mitra di luar angin rada tarik ngagalebug niahkeun tangkal camara nu aya di tukang imah misja dina mangsa harita. Teu lila ti harita mah teu kadenge sorana naon deui nu dituturkeun ku hawa tiis nu nyulusup kana liang angin. Tapi kaayaan tangtrem teh henteu lila kusabab cungungung kadenge deui sada anjing babaung ti jauhna ditema ku sora manuk bueuk ting karueuk teuing palebah mana. Dina kaayaan kitu reup misja kasarean pas lilir kadenge sora nu humarurung sing horeng tina HP na. Poho can dipareuman radio teh. Tapi kunaon penyiarna ieu? Duh. Nyeri. Tolong. Nah awak abdi aya di dieu. Tolong. Poek. Barang ditengetan bari jeung didengekeun deui les weh. Sora teh teu kadenge deui. Misja diuk bari ngusapan punduk jadi muringkak. Bray, layar HP ujug-ujug hurung meni ngempur direret layarna beureum. Kunaon HP teh? Layarna jiga kacebor cai sirop. Atawa getih gitu ya teh? Cek misja ngomong sorangan. Ih, lung weh, dia lungkeun kana luhur kasur. Jung nangtung beretek lumpat ka tengah imah. Gek diuk dina kursi. Angan ratu kabina-bina. Red kana jam. Nu naplok dina tembok. Waktu geus nunjukkeun angka 2:30. Di langit launan bulan katutup ku mega anu kandel. Reup cahyana jadi pareum kahalangan ku mega anu ngaralayang. Guludug hawar-hawar kadenge ngamimitian nurunkeun girimis leutik. Dina wanci janari gede barasat-barasat cahaya kilat babarasatan. Jeleger sorana ngaguruh ti luhur. Tungtung nama sada guludug babladagan awor jeung sora angin anu ngaguruh. Paralak hujan turun masihan suhunan. Caina murag kana taneuh nyiptakeun cileungcang anu ngayembeng di pakarangan. Misja nangkep tuur saila lila da tiris make calana pondok rek nyokot simbut ka kamar ginggiapeun keneh kapaksa manehna ngaodhod di dinya bari muringkak sabulu-bulu.
Mitra kaum dangu, kocapkeun isukna wanci haneut moyan. Panon poe moncorong ti tebeh wetan cahyana sumebar nyangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung dang daunan peting carelak katojo ku panon poe. Katumbiri katembong wetanan lembur warnana rupa-rupa milu mapaesan kaayaan alam lembur dina mangsa harita. Hujan geus raat ti wanci balebat nu nyesa ngan saukur girimis leutik nga hujan maung nyesakeun cileungcang nu nguyumbang di pakarangan. Tina kaayaan kitu teu ku hanteu. Misja gering paranas tiris awakna nyongkab sirah lieur hulu angen meuni mural. Lahari cai dikompres ku sorangan tapi angger basare ka kamar mah manehna can dibere ludeung sieun nempo handphone. Duit tinggal 7.000 gidig manehna ka warung nu teu jauh ti imahna. Duit teh dibelikeun kana mih jeung endog beh mirasa jeung tereh cager kitu cek pikirna. Ari obat riut mah aya keneh 2 siki deui urut bulan kamari teuing geus kadaluarsa teuing henteu. Tapi berkah geus nginum ubar mah manehna jag-jag deui sabihari teu muriang teusing teu karasa. Mitra urang singket wae nyerelekna waktu harita meneran poe Kemis. Wanci mancerani keneh oge panon poe gusrem kapindingan ku mega anu ngayang di langit bekila beki kandel nu akhirna srangenge teu leuwih dina gulungan mega atureup jadi iuh. Angin ngagelebug tarik nebakana tatangkalan ting palenu jigarek peunggas. Misja nong tina panto kamar HP aya keneh di luhur kasur. Headsetna nancep keneh rikat meh nyokot HP tuluy di poe dina teras imahna. Ludang si ayeuna mah da geus beurang pira wae jurig keneh mah kan cahaya panon poe sina manasan jurigna lamun teh mah HP kuring aya nu nyicingan ceuk Misja na jero hatena. Angger we sanajan ti beurang oge hate leutikna mah geuman nempo HP teh kulantaran sieun ka alaman deui kop dicokot sanggeus nulakan panto imah manehna gura-giru lempang rek nukerkeun HP ka tokona. Wewangna HP kunaon mun rusak mah wasi garansi saulan ceuk si engkoh. Layarna sok hurung wae engkoh. Haya hurung kumaha sok hurung nyalira tembal Misja kalayan daria. Haya rek ditukerkeun kana HP kumaha nya bade diical dewe lah bade diical. Haya wane diical deui we gaduh HP teh gaduh pulsa sama percuma koh. 400.000 we mun rek dijual mah 400.000 mohon lah wios lah ceuk Misja. Mitra kaum dangu kakarak boga HP sapoe geus tekor 100.000 teu naon ceuk pikirna. Singket carita peutingna Misja muriang deui gancang nginum ubar nu kari hiji deui terus dikurubung ku simbut. Keresek tulila sawatarana kadenge sora anu kekeresekan. Cungungung sada anjing babaung deui
Misja ngalil ka tukang sing horeng nu kekeresekan teh cak-cak asup kana plastik sugan teh suara radio mah geus trauma kawas manganggang trauma ka awewe kitu rasaanana teh moal ieu teh mau manggang cager reup mah maksakeun sare breh teh dina tetempoanana aya Neng Nuri make baju tank top bari ngadeukeutan ka Misja di Barung Imut teu kawawa hayang nyium bibirna tapi banget nu geulis teh teu ku hanteu bet ujug-ujug gertihan atuh korejat Misja ngorejat nyabak tarang karasa panas jigana mah keur meujeuhna nyebret kunaon banget Neng Nuri jadi rusak itu aduh ieu deui sinarion teu cocok ubar teh rek Mang Eman we cek Misja bari cengkat kabeneran mahena boga tatangga tukang ngajampe sanggeus mawa cai sagelas jeung beas beureum 7 siki leos mahena indit bari rurusuhan Mang Eman cobilah pangalikeun sareng nyuhunkeun duana ieu asa benten kieu tirisna yeuh cek Misja sanggeus padu hareupan jeung Mang Eman celom Mang Eman nganclomkeun beas beureum kana cai dina gelas bawaana teh kumehna disidik-sidik kabadil ieu mah ja kumaha Mang dedengan teh kabadil kabadil nyaneh teh cek Mang Eman teu leum-leum kabadil kumaha ari Mang kabadil katowel jurig sah jurigna nu noel ka abdi lain jurig jarian ieu mah ja tapi jurig awewe euy ngora kene sapantaran maneh we atuh biri gidig Misja ngabiri gidig ayah kumang dibakalan menyan ya cek Mang Eman nu terus makalan menyan seungeut di pipir imahnya iya ya caina ya kopiokkeun kana sirah sawareh jeung diinum sawareh di imah maneh aya tangkal sirsak lain aya di dinya belum menyannya mitra kaum dangu nyawe geus diteang Kak Mang Eman mah peuting harita rada ngeunaheun awakna teh kalayan dina poe isukna oge mitra manehna geus katampo ngider deui dagang cocoan harita teh meneran ngaliwat ka warteg Neng Nuri red kanu motor anu keur dalahar nu diparkir di hareupna aralus pisan motor di warteg eta teh nempok itu Misja kabita hayang meuli motor sasat geus eueuh harepan pikeun mehna mah boga motor teh antukna mah mehna nguriling tuluy sapoe jeput ngider payu opat lumayan menang 20.000 ras mehna inget kungsi mi HP dagangan di toko si bapa teh ganjang disusul sugan aya nu payu alhamdulillah jang beak tadi benang oge tah eta nu dibawa gantungkeun deui we di dinya geura nyieun deui sing loba jang cek si bapa nu boga toko hatur nuhun Pak abdi mah teu ngartos paseur kitu tos saep deui nya ulah cang caya atuh kanu rezeki mah jang geus aya nu ngatur sagalana oge semuhun Bapak punten dupi jenengan teh saha Pak Kodir nyarebut maka bapak teh sanya nama Abdul Kadir tembal si bapa nu boga toko nu ngakukeun ngaranna Pak Kadir cenah cacap eta
ujug-ujug mitra. Aya nu ribut di jero imahna. Si horeng pamajikanana keur ditarungguan ku dulur-dulurna. Aya naon eta Pak? Oh ibuna. Sok itu pugejang sok kagerebeg lamun inget ka anak teh. Cenah bari belecet Pak Kodir muru asup dituturkeun ku Misja. Istighfar ibuna, ya istighfar cek Pak Kadir bari ngusap banget pamajikanana. Berai pamajikanana benta bari kekereceman kawas nu kakara kudang sare. Abdi kunaon deui ieu teh Bapak? Kunaon ieu teh? Istighfar atuh. Enggas anu geus manggos. Anu geus maot moal bisa balik deui, montong diinget-inget mending diikhlaskeun anggur sih. Jigana masih ibu teh kancikan Pak, cek Misja Mairan. Pok ngomong deui. Manawi sareng manawi Pak ieu mah. Di taun abdi aya nu tiasa ngalandongan, namina Mang Eman. Kamari ge abdi udur saurna katoel jurig. Tapi cos jag-jag balajag deui aya teh. Oh, saha ngaranna Jang? Mang Eman. Anjeunna sok ngalandongan nu teu damang. Oh, tah syukur atuh. Wayahna Jang, diangkir we atuh lamun kitu mah Jang. Wayahna dibujang enggal nanya. Mangga kin ku abdi disaurkeun. Namung bilih anjeunna naroskeun saha jenengan putri bapa nu tos ngantunkeun teh. Ois Dahlia. Sapa? Ois Dahlia. Ari pupusna teu damang. Lain teu damang Jang. Tapi kacilakaan bus. Basa piknik ka Subang di Tanjakan Emen. Mangga Pak. Misja terus amitan. Balik teh nyimpang heula ka imah Mang Eman. Terus sasadu yen aya nu butuh ku pitulung. Budakna Pak Kadir. Cenah salah sahiji korban kacilakaan bus nalika rek pariknik ka Subang. Cilakana di Tanjakan Emen. Teu ku hanteu cenah. Sok ngancik wae ka indungna. Mang Eman kunyam-kunyem bari peureum. Geuning asa wawuh. Kumaha Mang? Dedengan teh asa wawuh. Tenan naon. Isukan urang ka ditu. Geus rek peuting ayeuna mah. Mohon Mang, abdi ge capek keneh. Tembal Misja bari tuluy balik ka imahna. Wanci ngagayuh kaburitnakeun. Kapireng sadiak layung ka cidamatak waasna. Tutuwuhan robah warna koneng umyang lir emas sinangling. Kahibaran ku cahyana nu sumirat di tebeh kulon. Tonggeret reang di sarada. Angin leutik kahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Dalam waktu sareupna Wanci teu nyesakeun panasna mata poe. Di imahna Misja nyampak keur ngitung duit ladang ngajual cocoan teh. Kakara saumur-umur menang 300.000. Pak Kadir nitah nyieun sing loba cenah. Hanjakal awina geus beak. Keun meungpeung can peuting teuing rek ngalawi heula. Cenah bari terus indit ngajugjug ka kebon awi. Ngaraisukan ka dinyeunan.
kewe janari ditek-tekan cenah. Sasari nama tengah. Sasari nama isuk-isuk ngalawi teh punten. Ngarah maju ka Caang, tapi ayeuna mah beda kapaksa dibuburu teh. Mitra kaum dangu, anjau ka kebon awi geus teu katempo sorot panon poe. Hawar-hawar sora nu sasolawatan ti masigit di lembur sajen kadenge keneh. Dina kaayaan anu samodel kitu di Caangan ku lampu lantera bawana gecek misja nigasan tangkal awi nu rada gede. Menang sababaraha kali nigas dorok-dok ngadorok-dok rubuh. Sanggeus miceunaan daun jeung memerangna sup bedog diasupkeun kana sarangkana nu ngagantel di talian dina cangkengna. Kakarak sadar kaayaan geus poek gancang mehna manggul awi. Lampu lantera dijingjing ku leungeun kencana. Sukuna hampir tijalikeun basa nincak kalakai baseuh. Rarasaan tenepi wae ka jalan satapak nu kalemburna teh. Lempang teh asa teh anggeus. Tapi angger kadinya keneh. Di kebon awi keneh. Gebeg mehna ngagebeg. Kakarak ingat harita teh malam Jumaah. Tuluy mehna istighfar sababaraha kali. Lempang beki gancang. Awi nu dipanggul ngadadak asa beki berat. Berkah beras ka jalan satapak asa ngemplong hate teh tidinya mah lalaunan mehna lempang. Nepi ka imah tabuh 11 peuting. Gancang mandi, awi mah digebrugeun di pipir. Handapkeun tangkal camara jeung tangkal sirsak. Kapok ka kebon awi wanci magrib mah. Moal sakali-kali deui aing ah. Uyuhan bisa balik di oge. Da baheula macan aya jalma nu leungit di dinya teh. Ceuk misjana jero hatena. Peuting beuki nyerelek maju wanci sareureum. Maju wanci janari punten. Dina saat kitu ilaharna mah haneuteun. Sok aya nu ngaronda atawa nu sok nguriling atawa nu sok ngarobrol. Harita mah jap jempling paripurna. Eueuh nu ngulamprang ngaronda saurang-urang acan teuing kunaon. Sasat teu kadenge sora gaang-gaang acan. Komo basa misja maksakeun sare mah. Meni asa aya jirim tan katinggalan tapi karasa ayana asa ringkangan ngadadoho ka palebah buruan imahna. Langgut mehna langgutan. Ting sabaraha menit mehna sare. Terila kurinjal hudang inget kana pancen gawe kusabab kudu tuluy meulahan awi teh. Batur mah sarare keneh. Sumanget nampa duit 300.000. Duitna ceng-celengan manehna nambahan kabehna jadi 700.000. Lamun gas kumpul duit marek meuli HP anyar aing mah. Sakalian jeung meuli kartuna. HP alus mah hargana 3 juta kaluhur jigana nu si Andi tuh nu basa eta dipangmelikeun ku bapana. Ceuk misjana jero hatena bari tonggoy digawe. Mitra kaum dangu singkat cerita. Kocapkeun isukna ngabubur tinu ngaliwat minangka sarapan make ati ampela. Jarang-jarang dahar ngeunah kawas kitu teh. Tas gering ongkoh deui asa mamayu meureun. Mandi jeung disalin mah geus ti tadi oge.
Sanggeus tutulak panto bari mawa dagangan memeh miang nyamper heula ka Mang Eman di imahna. Pantro diketrokan tapi teu dibuka wae. Mang, hayu tos siang, cek Misja. Hordeng nutup keneh, tapi lampuna carang. Kemana Mang Eman teh? Da sendal nama ayah di imah Cemimin gitu. Cenah bari tuluy lempang indit ka imah anak na Mang Eman. Teu jauh breh weh katempo. Mimin aya keur ngahuapan budakna. Cemimin, dupi Mang Eman ka mananya? Taya di Bumina. Geus mangkat ka kebon kawas na Majang. Ari Mang Eman, panaya janji sareng abdi. Tos sabuk bade mios sasarengan. Tapi eta lampuna carang sareng sendalna aya keneh, cek. Tibra keneh sugan. Duka tuh. Nu jae nu ngantosan ieu teh kedah dienggalkeun pisan, aya nu teu damang. Oh kitu. Hena mah tuh urang hudangkeun si bapana. Misja jeung Mimin lempang buru ka imah Mang Eman. Bapak, Pak, kemana si Bapak? Pak, Mang Eman, ayo ages berang yo. Misja jeung Mimin ngagerowan Mang Eman. Tapi angger tadi buka wae panto teh. Bebe, kemana si Bapak? Boa-boa, tungguan jang, rek neang si Akang heula. Mimin mimiti ka tembong hariwang, berebet neang salakina. Telila burudul dituturkan ku tatanggana daratang pada hayang nyaho. Pak, kemana tuh? Coba ilikan ke tukang, Jak. Cek salakina Mimin, nitah Misja ngetrokan di tukang. Tapi angger di jero eueuh nembalan. Atuh antuk nama burak bae panto didobrak ku salaki Cemimin. Satakerna. Sup-sup sararea arasup ka jero imah Mang Eman. Astagfirullahaladzim, Bapak, kadenge sora Mimin ngagoak. Misja jeung Nulian nu milu arasup kabeneran aya PRT oge ngaranjuk bari silih pelong. Kusabab Mang Eman nyampak keur ngagoler dina kasur bari panonna molotot letah nangelel awakna geuneuk kawas tapak aya nu nyekek. Bapak, kunaon atuh Bapak teh? Bapak, kelanan ya, kelanan, cek salakina. PRT, salaki Cemimin ngageroan bari undur-unduran. Mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina
dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.